Tadi mana hana mending motor kami lu. Orang masuk. Ente nencak kenal dia. Aing sedih bang. Nah, Era nama aing taruhan aing mah boga anda leutik. Teman itu. Ini parah nih. Anjing, bisi urang pangheulana katembak. Wayahna tah pesen ke pamajikan urang. Naon tanda-tanda? Jakeun. Kubuan anu di belah tonggok itu anu sisi bawah ulah dijual. Eta peninggalan aki urang. Ti aki urangna talatah ulah dijual cenah. Ai kebon nu lain mah bae. Bae, nu kabeh teh. Banoyok, aing ge sarua. Bisi aing nu katembak ti heula. Pesen ke pamajikan. Kumaha? Omat gitu. Gablek salaki deui. Ganti cantut itu mah. Ai pamajikan aing tara ganti cantut, tilu poe sakali. Kalunya kasalakinan ke. Dah kemana we tuh kumaha bapak sih teh pokona mah. Goblok. Udah ngalangan wae gobloknya dedok di dinya awi teh. Kumaha bapak we cicing? Bapak geus eueuh harga dirian ya diusir ku indung sia gara-gara si Joni leutik jeung tidak tahan lama. Aing kudu kumaha? Kudu ka mana coba? Ciplo. Ciplo. Harga diri si Joni geus geus teu kuat lama. Kemana? Tuh ini mah teh itu tinggal ke mana orang oge bingung nya tah teh. Diusir ke pemajikan orang. Aduh, nah diusir peda naon? Aya masalah naon? Para sehat. Di sisi lebawat di bawah deui. Sok diuk. Aya naon kita nu puguna aya naon? Aya naon? Orang tuh titah ini tuh pemajikan tinggal orang geus kekeun agen ki baju geus dibawaan. Ini tuh cenah daripada ayeuna nahaon cenah percuma orang cenah di oge ngahiji wae keneh oge. Urang teu pira si Joni teh kumaha ayeuna teh jadi jual ngaleutukan teu kuat ngilan main ka ngabaung. Aing sedih. Heueuh nya teh urang oge Lanjut. Mau diceritakan mah nya teh tapi da kudu diceritakan mereka sama lalaki malekeun bae lah. Jadi urang teh ieu buteung pan ngagedean. Ya. Si Joni ngaleutikan. Aing teh aduh aing bingung teh kudu kumaha ka mana mata daripada aing cicing wae di imah aing teh pacekcokan wae jeung pemajikan cenah. Teu hayang cenah leutik jeung para lila cenah. Ini tuh cenah. Matak i baju pati geus ditasan kitu tah ieu ting rek bawa ka mana ieu masih selebe oge. Geus ayeuna mah ulah dibarengan jeung emosi urangna. Urang kudu bisa ngedam ayeuna pamajikan. Heeh nya teh kumaha cara da maneha tong kebalik Cara hiji-hijina jalan mah meureun ayeuna meureun si Joni kudu diperkuat eta. Ya tah heueuh urang teh matak ini tapi urang teh bingung ya teh kudu Tenang. mana aing mah. Ulah hariwang. Uing boga solusina, Mang. Aslina. Bener. Urang boga babaturan. Heeh. Si Perbuso. Manehna biasana sok apal-apal kana urusan nu karari itu mah. Kok ngagedan si Joni? Nya, ayeuna cong sabeurkeun ka ditu. Ayo. Heunam ayeuna cong ka ditu. Gawatkeun ulah diri Ayo. urang geus teu kuat ieu. Heunam Hayang sok. geura ngabuktikeun aing ke pemajikan bahwa si Joni aing bisa gede. Bener sok. Didukung ku urang. Tenang pokoknya mau urusan nu karari pasti si Perbuso mah apaleun. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan mah aya jalanna heuh. Anda diam dong. Tuh lempes. Joni aja tuh itu. Diam dong. Ntar kamu dikasih makanan lagi dong. Ngajak dong si anak. Nanti lanjut lagi ya. Boleh. Siap. Aduh, sangat spektakuler sekali. Anda diam dulu dong. Anda jangan udang terus dong. Anda diam dong. Badak kitu nya. Mang, Naon? Sekarang naon ya ke ulin aja mah. urang teh pangabutuh. Betul naon? Teuing mau balat. magnet diuk lagi dia Itu tuh. ya bener kan
Oh bener, imah aing mah percaya imah. Aduh aing mun boga sagede kitu Iya euy. teh bener-bener naon teh karep aing mah. Naon? Mang, kurang teh mau balan tah, Mang. Nah, Barnet. cerita urang. Jadi kieu, urang teh tuh tinggal liput tinggal di Ataun Rek nyaba ieu. rek nyabar ini urang teh ku pamajikan diusir. Hah? Diusir ku pamajikan. Diusir pada si Joni urang mengkerut letik jeung tidak tahan lama. Apa Anda itu? Anda itu kecil sekali ya? Kecil sekali atuh aing hayang seperti itu. Diam dong ah. Itu asli eta teh, Mang. Kok tengok lah. Anjing banget. Siga Ngomong juga ieu. Kenapa Anda juga sama? Hah? Anda sama? Itu abi mah. Rius. Dia mah nganter urang. Teu abi mah nganter ieu. Sorangan kurang Dia nu gaduh keluarana ieu. Sorangan iya si Joni. Berarti Leutik pisan. kurang lila, kurang saha. Nyata paling kekuatan 2 menit setengah. Kayaknya tangis ngelapes lagi. Aing mah 2 bingung. menit setengah? Mata kau kasau harga diri ya pokoknya mah di Lemah. Lemah pisan. Anda itu tidak apa-apa, Pak Blok. Tadi tangan si Barnet begini loh. Terus berikan. Oh, lebih ya? Ini aku tepi itu. Lemah. Kalau Anda sama, kuat Anda. Kuat sih ya mah. Kuat ya, Abi mah kuat. Main mah nganter ke sini juga. Ari kuat mah nya. Kan kurang Mang Barnet diajak Hayu, hayu lah, Ayo hayu. didinya aja kuat mah ulah teh ilunya. Teu kudu. Ya bikin meureun ngiring meureun sebagai babaturan anak gitu. Teu kuat, teu kudu. Pan karunya aya bisi aya kumaha-kumaha gitu. Panjang urang diantarna. Depan bisi Mang Barnet teh bogan ongkos mau kumakan ke dijamun ke abi lah gitu gampang eta mah. Percaya aingnya. Didinya ge leutiknya, lemahnya. Itu mah ade mah nganter hungkul ka dieu cenah boga bawuhan ka Mak Nur cenah hayu. Jadi didinya aku nganter unggul. Nya nganter bala Berarti di sorangan karunya. mah geus kuatnya. Nya kurang Mang Barnet lamun kitu mah eta masalah gede eta mah. Kayak kurang diantar Mang Barnet ku urang. Ke abi ge milu wae. Cenah didinya mah geus kuat. Ke pan ngabaturan we ngabaturan ambe apal tempatna. Kita alamatnya di mana, Mang? Jujur didinya sarwanya. Hah? Hah? Sok jujur Oh, jujur aing jadi curiga teh tadi manehna mending ngotot yang milu. Urang mah sok. Ente nencak teu naon ieu? Aing sedih Mang. Naon? Era nama aing taruhan aing mah boga anda leutik. Kapan tuh? Suka aing hungkul. Anda sangat lemah sekali. Lamun heuh mak itu didinya Mang Barnet, Mang Kipri sarua bobogaan lemah. Geus jeung urang, dianter ku urang. Naon? Hayu lah cong berangkat wae. Oh, hayu buru bisa bareng manten. Urang mesti kuat hayang sagede kitu. Heeh, hayu. Ulah ieu tuh daguan sakedeung. Daguan sagede Kumaha? Pamajikan aing tuh geus nami sekolahan wae tuh. Kedeung sakedeung. Kedeung nya. Ada kalian anu pamajikan. Hah? Sakedeung. Ya, Jadi urang kudu nungguan anu kobrut. Aduh. Aing nungguan kokbrut ya. Dan berenep mah mati aing mah geus tahan lama manehna oge. Cing, atuh cek aing mangke dewe kokbrut mah tengah poe reng-rengan kieu. Anjing.